Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng sim kuring Mang Dedek Rajet anu biasa mancen tugas dina acara dongeng ieu. Catacan kulem hayu atuh pamirsa urang lajengkeun deui dongeng Juragan Darta teh. Kanggo panglipur kalbu pangmeberah kana mana. Sasugeun kapalimana cenah pamirsa dongeng Juragan Darta teh nya. Mohon janten Juragan Darta teh tos mulihnya bari jeung mawa hate anu rada saeutik nyeri cenah kitu nya. Mohon atuh pamirsa sadayana urang lajengkeun deui dongeng anu kakantun ieu teh. Juragan Darta manehanana anu keur di perjalanan henteu loba ngomong jeung loba teu loba cumarita. Bahkan si Dugle oge manehanana anu miraga meneng anu henteu daek nanyakeun deui ka eta Juragan Darta. Sabab meureun jeung sieun eta Juragan Darta bisi ngageleneng atawa ngambek. Ai si manulang mata manehanana henteu loba mikiran sabab manehanana nuju ngulangna teh sok sieun cenah eta mobil digaleong ka kenca jeung katuhu. Bahkan ngadengi eta anu jadi pamajikanna Juragan Darta teh cenah indit jeung minggat ti imah. Matak beureun eta Juragan Darta pikiranana dulung-dung dang dulung beureun. Pusing 7 keliling 7 beureun. Eta dina pikiranana Juragan Darta. Aduh. Duh, Juragan, yo saya ke Juragan teh milu sedih kitu Juragan. Yo ento disangka kitu Juragan. Ya Juragan geus segala bebeakan gitu, duit geus beak gitu, beras geus beak gitu, ke eta si kinanti teh. Wah, iya mah. Ningos ayeuna mah kieu lah. Kusabab kuring teh ayeuna mah loba pipikiran. Bejakeun ka tukang dongengna eta kuring. Bung didongengkeun gitulah. Duh, Juragan. Jadi kumaha tuh Juragan? Pokona bejakeun ka si Mang Dedek Rajetna lah. Bung didongengkeun kitu kuring ieu ayeuna loba pikiran. Bejakeun eta Dugle. Ke lamun pikiran kuring geus teu tagiwur kitu jabani ieu teh loba pikiran teh. Pan si eta naon teh si Neng Omala eueuh di makabur deui. Terus bejakeun ka si Mang Dedek Rajet tong ngadongengkeun kuring sagala kitu lieur sirah kitu. Eta cek Juragan Darta dina waktu harita. Duh, eta Mang Dedek
Jadi nanti Juragan Darta teh bieu teh sesahat ke saya gitu. Apalah. Jadi manehna teh embung didongengkeun. Cenah cek beca mah lupa lupa pikiran gitu. Ya sebab saya ke tahu gitu. Eta tuh kumaha tuh Mas? Ya abdi ya geus dongkap ya ka nanti ka tempat ya. Yo wayahna we eta uwi heula. Beta Mang Dede. Ya ku saya lah kajen dibere ongkos teh ke Mang Dede balik mah. Ya pokoknya saya mah daripada Juragan Darta ngambek gitu ke saya. Nya tuh Mas ai kitu mah dia sabieuna we kitu abdi teh tos dongkap ka dieu ka tempat gitu. Yo atuh dangkeus kudu kumaha gitu daripada ngambek segala gitu engke merang-maring gitu. Aduh, mohon atuh eta wios atuh nanti eta Mas mun hapunten pisan nya abdi yeuh deui nyatu Mas abdi bade uih atuh nya. Kau pasti tak terima jika ada dia di hatiku. Dan kau tahu tak kita tak lepaskan kamu dan dirinya. Andai semua ini dosa, biarkanlah aku terima. Karena tak mungkin aku lepaskan kamu dan dirinya. Kau pasti tak terima. Geus balik eta dugle tukang dongeng teh. Olen kunanaon kitu isuk tah paketo kitu dongengkeun eta kuring mah. Lieur ya kuring loba pikiran. Duh, yo sudah Juragan kita pulang lagi gitu. Tadi teh si Mang Dede teh ku saya di gantian gitu Juragan buat ongkos. Oh kan kayak gampang eta kuring. Pageto kita wa isuk we kitu bejakeun geus pikiran kuring. Teu tagiwur kakara dongengkeun deui eta kuring mah. Yo atos Juragan. Kau tahu ku tak bisa jika ku lepaskan kamu dan dia. Baik ku akhiri dan kita melukai. Oh aku Mas, mangga Mas. Aku beruin Mas, aku mengujikan Masnya. Yo sama-sama tak, Mang Dede, dek pulang mah tuh. Pamirsa sadayana kitu geuningan sasahatna ta Juragan Darta teh nya Mang Dede oge teu tiasa maksakeun mohon karena pangarsana eta teu kahoyongna Juragan Darta da mohon nuju seueur emutan anjeunna teh mohon atuh pamirsa sadayana Mang Dede nyuhunkeun dihapunten pisan ya ka
sadayana gitunya anu nah lah anu sok ngupingkeun kana acara dongeng ieu da kitu cenah geuningan papatahna Juragan Darta teh nuju naon teh gaduh kararepet gitu ngan mugi we kitunya pamirsa sadayana eta Juragan Darta teh tina cecobina teh atawa kakarepet teh mugi sing di enggal selesaikeun gitu. Aduh, mohon atuh pamirsa nyada nalah Mang Dede meureunan ieu teu gaduh damai ieu urang sakedik we atulah aya nama urang hiburan gitunya urang nyanyi-nyanyian gitu dina grup Karinding Sagara Domas cenanya mohonnya. Mohon atuh pamirsa hapunten pisannya kasadayana urang lajengkeun mah kana hiburan we gitu nyanyi-nyanyian gitu di grupna Karinding Sagara Domas. Mohon hapunten pisan ka sadayananya ya Mang Dede. Urang lajengkeun mah nya kanu tadi teh we gitu kana nyanyi-nyanyian cenah. Ayo Mas Dukle ngiring mengke ka Mang Dede atuh urang ieu nyanyi-nyanyian. Di rokok bi nyamak. Dona poe di belah wetan nyangan nyakseni hirup manusia nurumi ngekang di bumi alam nyakseni hirup manusia nuruni ngekang di bumi alam ya anak manusia ya anak manusia prakeralu maku prakeralu mampa naon wae anu hade seni urang karya urang pikeun kasuburan kamakmuran negara urang
Hey, 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 Padona poe di belah wetan nyangan nyakseni hirup manusia nurumi ngekang di bumi alam nyakseni hirup manusia nurumi ngekang di bumi alam Yeuh anak manusia prakeralu maku prakeralu mampan naun wae anu hade seni urang karya urang pikeun kasuburan negara urang Aduh, mohon hatur nuhun pisan ka sadayananya. Nama teh cenah laguna teh lagu kidung cenah ti grup Karining. Mun kitu pamirsa nya eta mah etang-etang hiburan we gitu kanggo urang sadayana kanggo panglipur kalbu kanggo beberah kana manah gitu. Mohon saurna Juragan Darta teh nama teh kitu cenah janten enjing tanapi pageto cenah gitu nya mugi we lah kitu nya dina cerita dongeng Juragan Darta teh sing janten hiburan gitu anu saena urang candakan nu awona urang lareskeun ku urang sadayana tong hilap ye Mang Dedek Rajet
subscriber cenah gitu tah. Sepados aya deui dongeng-dongeng anu sanesna. Hatur nuhun pisan ka pamirsa sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Permios.